Si Odong gimana ngelakuin sih ini? Assalamualaikum dulur. Waalaikumsalam. Kemana wae atuh? Kakarageun telepon. Kayak naon ieu? Teu naon, sono we yang panggih geus lila teu tepanggih. Kebenaran pisan maneh telepon dong. Ke dia tuh ulin ayeuna. Happy obroleun nya. Happy obroleun naon ieu teh? Alah, sok we ka dieu heula ka ieu mah. Mumpung urang aya di ieu mah. Tua atuh nya. Sok. Ayo hujan. Oh iya jalan jatuh. Baik, kalau ini ngobor gitu. Baik. Jalan. Orek sabun. Ya lo, cing dicaangkeun di alam kuburna, cing ditampi iman Islamna. Cing disiksa di alam neraka. Oh cenah eta teh. Karewat motor jeung ngaroa teh jadi we aing salah kadoana bebal. Kabur gas. Dasar ngareruwas ka aing. Jadi we aing salah ngadoa. Ya Allah. Hampura abi ya Allah. Teu jadi doa anu tadi mah. Naon cenah nu bieu teh? Ngaganggu pisan. Cikene genep tadi teh gedang teh ya teh beak aing jahakan 5 tah ayeuna belukanna yang nyaduk ieu aduh di mana lokasinya yang tertutup di sini palawangan kieu aduh ini dia sigana paten ieu Sabi nu ngarawaskeun itu meureun tuh nu ngarawaskeun aing teh nu nyumput eta nu nagog meureunnan ku aing sia. manusia teh ngaganggu kana kanikmatan batu teh kabeh kekenyos Ih nyeri anjing odong teh labu tadi. Ini siga si odong euy. Dong. Kunaon maneh? kabur gas Teh ka mana kitu maneh? Rek ulin ka Sirana ngeseubel tepanggih yang ulin. Kabeneran atuh kitu mah. Pan aing rek katen sinana rek camping. can beres acan can parat Urang naik atuh ah. Wah aing kebeneran aing sarape itu tadi ge. Nadran aing di makam tadi. Makam. Heeh. Urung baik sekali ge nya.
Saya tadi nanaonan ge. Ampura siapa nyetelin mana aslina. Eta kumaha rek jadi mau apa teh camping teh? Nya siap wae hayu lah orang gaskeun camping. Oh hayu atuh. Kemana cina nu rek ulin teh jadi moal. Nah kalau kasih wali Lid mana di mana? Hayang apa? Di mana? Di naon mana cerita urang? Merang. Hayang apalmu? Soalnya rahasia. Sok ieu geus deukeut. Tadi atuh deketan cepilna, tong cocoknya ke batur cukup maneh we nu apal. Moal, moal cecok ka batur. Sok mana geus di mana yeuh? Urang penasaran. Bisi mana hayang apal, urang mah geus ngawelu. Dasar haram jadah sia tingalikeun we pikiran kitu ge teh hareoskeun. Ieu deui si odong ka mana cenah? Tuh geuning si odong teh krecol. Dong, gede dong. Gede. Urang rek camping rek ieu mah. Camping ka mana? Di Saungkul. Ka Gunung Hejo. Rek muja sia meureun ka Gunung Hijau meureun rek camping. Euy atuh ka Gunung Galunggung. Saha hungkul? Urang, si Reno, si Walid. Mun maneh rek ngilu opatan. Iraha inditna. Engke sore jam 5-an. Ah, adadak sia mah. Sok pikir-pikir rek ngilu mah. Ngilu lah. Mun rek ngilu ke jam 4:30 kudu aya di dieu. Siap lah. Urang nyiapkeun heula barang-barang atuh nya. Urang balik heula, heuh. Kali-kali refreshing nah. Geus sok atuh. Ayo ah. Geuning barudak teu daratan euy. Urang cuacanya. Oh enak. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Sehat na? Alhamdulillah. Ari eta sweater nu urang nak kantong dibawa teu? Aya. Terus ka dekat itu. Komplit kabeh ieu di jero. Aya kabeh aya. Nari si odong di rumah na. Tadi nama ngomong nama erek cenah. Siap-siap heula. Tuh, dorong datang. Waduh. Kumaha aja ragjag? Alhamdulillah. Iya nyompok hiji deh kumaha ya? Sok aya nama geus hariap kabeh. Siap lah. Ino mana gede sakedeung. Apa? Mana jadi pamimpin camping. Oke, siap. Siap lah mau mundur. Dong Walid, mana kudu nurut ke pamimpin. Siap Pak Pemimpin. Halus, tah kudu kitu. Ayeuna urang rek nanya ka maneh, ari maneh jadi naon? Kurang mah petunjuk jalanan. Ari kitu mah reus jeung Dede. Mana leungeunna ka dieu kabeh? Gusti nyuhunkeun kaselamatanana. Amin. Perlindungan ti Gusti. Amin. Nyuhunkeun dilancarkeun dina indit nepi ka Bali. Amin. Lalaki di camping. Yeah. Bismillahir. Pamimpin hampura. Ngilu ka kamar maneh heula segedeung hayang ngawelu. Rujit, ngawelu we diulik teh. Waduh, Pak, ya budak eta mana? Geus nepeng-pelang. Tadi dilebak ku aing di talapung, ngawelu dilebak oge sarua. Normal mana yang waduk si Walid mah. Bisa jadi dong. Kudu dibebesan pepetasan kilat, liang caduk model kitu mah meh ngamai. Kudu pepetasan oge kesajet bol si eta mah. Nah, makanya apa rajet sih ya? Eta buktina tuh bisa nahan, horeman berarti rajet. Naon nu rajet? Geus apal yang waduk si Walid nu rajet mah. Mun urang buka bool model kitu rek dibawa pokona mah ka Ciceno. Dek naon asa ka Ciceno pasti dek apal eta mah khusus keur panon rumah sakit eta mah. Kuduna yang bawa kitu mah dibawana ke ranca badak. Cager moal kira-kirana. Insyaallah kita dirujuk ke rumah sakit lain. Geus khawatir diomongkeun wae itu jelemana geus datang. Hampura euy lala. Dapat asap paguh itu udah ngebijelkeun oge. Tuh, kadenge teh dong. Rajet yang wadukna. Itu. Yuk ah, urit.
Nah, enggak satu capek nanya kita tadi lah. Geus nepi dah ieu tempatna di dieu. Atuh anjir aing geus nepi mun teh tadi nyarita teh. Aing euy capek anjir nanya. Di handap. Lin buka tanah Lin. Ceu ka diuk cucuk. Edan tanyakan we di handap anjir. Wah, jauh Air. mah. Aing rek dincak orang Ah. ketika ngajak. Bantal. Waduh. Dilahihin ke bolong kieu. Dilahihin ke bolong kieu. Ada dang mun jelema nya euy. Aduh. Samping simut. Simut, ieu mah keur simut. Nah, Pan ngaliwat buat tak gubog kieu. nah, Keur nyatu. Waduh. nah. Ah, ieu pakai bensin teh euy. Ayo mana mau naon wae, Lin? Ieu biasa alat-alatnya. Alat camping lain. Camping. Sabab ayeuna geus nepi no. Tah ayeuna beunah-beunah kumaneh. Walid odong. Eta siapkeun tenana buru. Penting ye. Siap laksanakan Pak Pamimpin. Lin, mana neangan awi juk. Siap. Keur saung urang rek milun seuneu di dieu. Hayu. Urang mah mending we urang istirahat lah. Teu kuat capek anjing. Ngampar sarung ayeuna mah rugi. Barudak mah da pasti rila ai mana ngalah awi mah. Lumayan teu gitu ieu bakal digawe anjing. Aduh. Uji di kalian teriu tidak hese. Ngomong di pikanya sia. Manfaatna. Orinan. Aduh. Tiris. Awet. Genah kalah malolor. Lain bantuan mah. Wih Carlin. Padang deui. Dong. Iya teh geus jadi. Bedakeun ke pamimpin udangkeun. Kumane we udangkeun itu tuh leungeus kagok. Sare. Hey, udang. Tuh teh geus jadi. Aduh nakur hiji tenan lagi. Pada kur hiji mau simut na oge. Ha, udangna. Nangis jadi. Tuh, tempo. Udah kur mawa hiji simut na oge. Suka teh mawa hiji ewang we. Kumaha atuh geus kieu? Aya nama kieu we. Kumaha tah dengekeun we Pak Pamimpin. Pokoknya aya nama kieu we, siapa cepat ya dapat. Buset deh. Nu penting mah aing panggeulana goblok. Nah, ayo nanti aduh, aing kumaha teh kabagian. Tiga bagian. Ayo. Aduh, ugap. No nyeri no. No ieu kagencet no nyeri. Aduh. Jadau geus aing leuwih kasiksa aing keur ngatur napas ya. Ya Allah, nyungkeun dilegakeun ya teh na. Amin. Jadi bagi Pak aing nyeri kieu tika bagian. Imang geus mah bener. Mah bener naon ai maneh? Anjir ka kieu euy. Aduh, nyeri. Entek kencet. Kacaraan seumur-umur teh udah kieu euy cing atuh ngagebuk otak atuh simut teh euy. Tugan aing teh mau hiji ewang. Heuh aing teh apa? Aing mah nyeri ka gencet. Aduh masih aing lagi. Aing Anjing peak napas ieu mah. Nah, cek aing oge aya hawar-hawar bau bangke. pakang ieu. Cik atulah manusia tukang ngawalu kieu motong digubuk camping. Beki meletak atuh digubuk-gubuk kitu mah. Paksa kieu. Anjir ieu waduk ngalabok naon sia Walid. Tapi bangke kieu.
Juga.